gendeng ku gerang gede pakauman dan digduk saning ati lir jantung ratuk tutunggulan lir nu diudang ku debt kolektor bahasa can bayar cicilan 8 bulan. Hadirin sadaya kali para girang pangajen anu dipihormat sok sanos kitu sim kuring rumaos tuna tina kabisa saur paribasa mah etang-etang buruk minu bijah sasanggem sabulang bentor boa-boa catur ge tanpa bukur taya pulungan anak nanging sok sanos kitu kalebet ngabejaan bulu tuur sim kuring baris nyobi ngenalkeun ieu keur teu jejer dina jejer kagedurkeun literasi di sakola. Hadirin anu sami semilinggi miwah para girang pangajen anu dipihormat cing manawi aya nu parantos uninga naon ari literasi teh tacan tah numutkeun teori mah literasi teh nyaeta kamampu nulis jeung maca artina kamampu hiji jalma dina maham katut ngolah informasi anu dilakukan proses nulis jeung maca kiwari keur mahabu gerakan literasi sakola nyaeta sakola diperdi pikeun mengarkeun kaonjoyan dina literasi anu dimimitian tina kaparigelan maca jeung nulis nya eta lantaran sakola miboga pancen jeung peran anu penting dina ngamalirkeun kaparigelan boh siswana boh guruna anu antukna bisa ngundakeun literasi bangsa. Nah, kumaha kondisi bangsa urang ayeuna sameme aya gerakan literasi. Hadirin miwah para girang pangajen nu dipihormat, numutkeun catatan UNESCO tahun 2012 indeks karep maca bangsa Indonesia ngan kakarak nepi angka 0,00 hiji. Artina tina 1000 urang bangsa Indonesia teh ngan kareksa urang anu boga karep maca. Coba bayangkeun ku para hadirin sadaya. Gunungkeun 1000 urang, tunjuk saurang tina maca. Kira-kira kumaha rarasan urang? Tangtosna we mata ketir. Asa pika keungeun. Tina 1000 ngan saurang anu maca. Numutkeun eta laporan oge, yen anu pangluhurna nyangking minat baca dumasar persentasena nyata Hong Kong aya 75,5%, nu kaduana Singapura 74%, anu katiluna Thailand 65,1%, anu kaopatna Filipina 52,6%, sarta anu kalima genep Indonesia 51,7%. Sedangkan numutkeun UNDP angka melek aksara jalma sawawa di Indonesia kakarak ngahontal angka genep 5,5%. Aya di sana pun Malaysia anu angkana geus nepi ka 86,4%. Tah eta anu matak pika melangeun urang lantaran anu bisa ngaragerakeun ajen diri urang jati diri bangsa urang ayana jeung babandingan jeung dulur anu sarungkun bikumahan teuing ka hareupna bangsa urang. Hadirin anu sami-sami lagi miwah para girang pangajen nu dipihormat, ku jalaran loba faktor anu mangaruhan handapna minat baca ku kituna nya urang tarekan wae di antarana nyaeta anu kahiji keur individual anu mimiti pisan kudu daek ngipuk jiwa baca atawa mecut jiwa baca urang diri sewang-sewangan jadikeun maca teh hiji kabiasaan jadi hiji kabutuhan anu kudu dicungkunan ku urang sarta antukna jadi ngabudaya. Terus anu kadua keur lembaga atau keur sakola kudu jadi puseur galeuh minat baca masyarakat lantaran sakola mangrupa puseur atikan nu aya di masyarakat tangtu wae kaparigelan maca teh hal anu utama pikeun nyupri sakumna ilmu pangaweruh. Salian teh eta sakola kudu bisa
ngayakeun fasilitas jeung sarana anu ngarojong kana hirup uripna budaya maca warga sakola. Ti mimiti buku bacaan, perpustakaanana, tempat maca bawa anu khusus atau anu multifungsi, samalah alus nama anu bisa nyambung jeung jagat internet. Eta hal dibutuhkeun pisan pikeun ngamalirkeun karep minat kana maca. Sareng hiji anu leuwih penting tur utamanya eta ayana tuladaneun ti bapa miwah ibu guru sadaya. Lantaran eta guru ibu sareng bapa teh mangrupa pangaping siswa figur anu dituladan anu bisa ngundakeun karep maca ka barudak. Geradangukeun ieu sindiranana. Bubur kacang, bubur lemu, rek dirujak lejeng tarasi. Biar luang kunder ilmu budaya keun literasi buah jambu buah gedang rek dirujak lejeng jamblang bapak ibu ulah melang meh budak kabeh nyong colang alah sakitu we teh hapunten nya teu tiasa si kuring ngawih teh nya. Hadirin miwah para girang pangajian sadaya anu dipihormat, aya carita di negeri Cina yen nu mana ieu seler bangsa teh kawentar ahli dina ngiron barang jeung sagala rupana. Manehna mah bisa tuturuti tapi can bisa nyipta ku sorangan. Dina hiji mangsa diutus sababaraha rahatna pikeun ngalap ilmu ka sababaraha usahaan juga lah dunia nu ayana di Amerika. Si horeng katimu panyababna yen urang Amerika teh migandrung karya fiksi ilmiah katut fantasi pikeun nyipta-nyipta nu bangsa nu bakal datang bari ditataharkeun ku teknologi marahaneanana. Tah ku eta hal pamarentah Cina ti harita ngawenangkeun kasakumna rakyatna pikeun maca karya ilmiah fiksi ilmiah katut fantasi. Ieu mata genjleung wireh samemehna pamarentah Cina teh mahing pisan dina sajarahna pikeun maca bacaan fiksi ilmiah katut fantasi teh. Kulantaran butuh kana pangawruhnya antuk mah ti mimiti tahun 2007 di Cina diwajibkeun rakyatna pikeun maca karya fiksi ilmiah katut fantasi. Aya deui kasauran Albert Einstein nya salah sahiji ilmuwan anu tos kasohor. Lamun hayang boga budak pinter bacakeun carita anu alus. Tapi lamun hayang leuwih pinter bacakeun deui sing loba carita anu alus. Eta kasauran Albert Einstein. Painten lamun eta kasauran ditumut ku urang insyaallah bodoh urang bakal maju ngalawihan guruna. Mudah-mudahan. Hadirin anu sami-sami lagi miwah para girang pangajian anu dipihormat, kacindekan tina ieu padaran nyaeta literasi sing dijadikeun tetengger dina ngamajukeun bangsa anu literat ulah dugi ka eleh ku bangsa deungeun. Brung geura tarung, prak geura maraca, geura singraikeun gelang sedunia, siar ilmu panemu, siar pangarti ngaliwatan literasi. Aya deui dangdingna ieu Buneng dina laras pelog magatrugeun. Lamun urang hayang loba pangaweruh tarekatna literasi laku hade turahayu estuning nambah pangarti jauh tina sifat bodoh. Aduh hapunten deui mung sakitu tiasana. Hadirin anu sami-sami linggih miwah para girang pangajian anu dipihormat, rupina mung sakitu anu kapihatur pamungkas pisanggem sim kuring neda dihapunten bilih aya basa anu kirang menah mata gresag kana manah tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang sabakan bilih aya catur anu teu kaukur aya kecap anu teu kasasar paripaosna mugi agung cukup lumur neda jembar pangapura
Sukabumi Sagaranten jalana kaparapatan abdi neda dihapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes Bapak Girang Pangajen kumaha bade disalang heula sareng pamilon apa Pak Patandang istri.